Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in. Matnul Arba'inan Nawawiyah. Sifatna Robbi, sifatna pangeran masih keneh. Ba'isir rusuli, Ba'isir rusuli, Ba'isir rusuli, anu parantos ngutus ka pirang-pirang rasul. Wehandai Ba'isir rusuli, anu parantos ngutus ka pirang-pirang utusan. Asal nama ba'is teh bangkit, tapi bisa dimanaan ngutus. Ba'isir rusuli, Allah teh anu parantos ngutus ka pirang-pirang utusanana. Sholawatuhu ari pirang-pirang, angge pirang-pirang, jamak muannas salim. Sholawatuhu ari pirang-pirang rahmat Allah. Hu nanate tuduh ka Allah. Sholawatu mudhof, hu mudhof ilaih, disebutna idofat. Sholawatuhu ari pirang-pirang rahmatna Allah, atanapi sholawatu ari pirang-pirang kadede sareng kanya Gusti Allah. Wasalamuhu sareng pirang-pirang kahormatan Allah. Wasalamu sareng ari wasalamu sareng pirang-pirang kahormatan atawa kasalamatan ti Allah eta alaihim muga tetep kasadayana. Maksud kasadayana teh ka pirang-pirang rasul Allah, pirang-pirang utusan. Kacanak henteu. Engke upami dipiwarang seorang pamuget seorang, istri seorang. Upami leres sadaya, ieu urang uih sadaya. Dugi ka mana? Ok, cirian, perjanjian. Dugi ka mana? Salitkeun sakitu mah. Dugi kana al-barohini. Ok, siap. Alaihim eta alaihim muga tetep ka pirang-pirang utusan Allah. Ilal mukallafina kasadayana mukallaf. Ari mukallaf teh nyaeta jalmi anu tos kaperdih kudu ibadah. Ya lihidayatihim, karena nuduhkeun kasadayana mukallaf. Lihidayatihim, karena nuduhkeun kasadayana mukallaf, rujuan kana mukallafina kadinya teh. Lihidayatihim, karena nuduhkeun kasadayana mukallaf. Wabayani sarai'id dini diujikeun idofat. Wabayani bayani mudhof sarai mudhof ilaih, sarai mudhof nu kadua, ad-dini mudhof ilaih deui nu kadua. Wabayani sarai'id dini pada dilakukan gitu mah di dieu ke. Ya, biasa. Saurang-saurang ke. Jeung mertelakeun, bayan teh mertelakeun. Sareng mertelakeun kana pirang-pirang syariat agama. Sareng mertelakeun kana pirang-pirang syariat agama. Ieu mah syariat cek agama, sanes syariat cek Sunda.
wa bayani syara'idini sareng mertelakeun atanapi ngajelaskeun kana pirang-pirang syariat agama bidalailil qat'iyati bidalailil qat'iyati lakna pendek macana bidalailil qat'iyati kalawan atanapi ku pirang-pirang dalil atanapi argumen atanapi alasan anu pasti qat'i nu bangsa pasti qat'iyah pasti wawadihatil barahini sareng pirang-pirang dalil anu pertela wawadihatil barahini sareng pirang-pirang alasan atawa argumen atanapi dalil anu pertela Ummul Barohin gini aya kitab Ummul Barohin berarti indungna dalil anu pertela sareng bismillahirrahmanirrahim Ba'isir rusuli ayo raeng tekenging hayang cicing maca sadaya Meme uih dikarcis heula pameget saurang istri saurang aya kode tahu pamik itu aya nu lepat ataupun aya kode khusus siap pameget bade saha saha Roni saha sok di dieu bari ngadeg cenah kitabna kieu be Bayun ke Kulon. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dia ame ke kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'isur rusli anu barisna. Ba'isir rusuli anu parantos ngutus ka pirang-pirang rasul ari salawatu pirang-pirang rahmat Allah salamuhu sareng pirang-pirang kasalamatan Allah eta alaihi muga tetep ka pirang-pirang sadayana utusan Allah ilal mukallafina ka sadaya mukallaf li hidayatihim karena nuduhkeun kitu ilal mukallafina wa bayani syara'i'id dini sareng mertelakeun pirang-pirang kana syariat agama bidalailil qat'iyati kalawan argumen anu qat'i wadihatil barohin sareng pirang-pirang dalil anu pertela barohina barohini nya eta on tos alhamdulillah rabbil alamin istri di palidian hijab di tekenging muntas ka pameget ka ditekenging sok saha enggal ayeuna tos hampir jam 8 enggal saha
Ada kedah tiasa. Duaan atuh. Duaan. Ngalama tiasa. Copi kulinda atuh sok. Kulinda. Di dia ngadeg tapi tekenging mentas teuing ka dia. Kan? Duaan nok sareng Fitri sareng saha? Enjing mah tekenging linda wae sareng Fitri nu sanesna kedah tiasa. Ayo engal. Ieu mah sanes pasaran supados tiasa. Engal. Duaan. Ngal hampir jam 8. Anjing malam Senin mah sareng sadayana Hidayatul Azkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ari pirang-pirang pirang-pirang eta mohon sok karena duduk ke yang mengkala wabaya ini sarang angge sarang wauna atap karena pirang-pirang syariat agama karena pirang-pirang sakali deui sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim. Sadaya ngiring. Wallahu alam bisawab. Sareng doa dina dongkeun ti Mamah Wirapandi memeh wangsul muli ka kobong masing-masing. Doa sabada ngaos Robin fa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'na Rabbi faqina wa faqina Rabatilana bidinina mugish hartosan lah, hartosan diajar lah, hartosan mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanfaat mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka alina
a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira urang fotokopi atuh ya naon. Bismillahirrahmanirrahim. Supados kasampeur dina hadis nu